batur tipeting sare ieu mah hudang kharqul adat ngaranna. Kemudian kitu batur dahar ieu mah henteu eta ngaranna kharqul adat. Batur manginum nya nama henteu. Batur beuh nu ngarokok ieu ngarokok kharqul adat ngaranna. Batur beu teu ngopi nya ngopi kharqul adat eta. Kabawa ku juri ge teh nokos. Batur mah keur ngaji eueuh nu nundutan nya nama nundutan khariqul lil adat sarua bae eta ge. Kabawa ku setan eta. Tak iko khariqul lil adat ye. Jadi adat-adat kebiasaan manusia, kebiasaan makhluk ditinggalkeun ku urang. Eta teh hese kumaha ngamimitiana. Nah, lamun urang eueuh guruan hese. Mantak makelah guru cing coba kumaha kieu lah. Ya guru beat ngaranna wari hiji awas jauhan kabair mangga nyaho sia ka kabair nyaho besi kurang nyaho ditulis mantak Mama Bakri nulis heula kabair padahal mah geus loba dina kitab-kitab kabair tapi lantaran ieu endek dimuridkeun ieu kabair dage ditulis ku Mama Bakri sempur dina kitab torekatna nulisan heula nya na kabair teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 kabair asana jan teu 40 wae dina fikih mah pan ieu mah thariqah kabair teh ditambah tai urang eueuh guruan mah hese tapi lamun aya guruan jadinya ho sing gade ieu kabairnya ieu nya sing gade tai sia kudu dijauhan ieu kabair dibaca ku muridna bo kabair teh urang mah nu nyaho teh mabok zina maling judi maehan eta kabair anu geus jelas tah kos kararitu gorenganan aya 40 dina tarekat mah kabair teh pandek usul ka Allah beres nah ieu nu sogoirna ieu nu sogoirna leuwih loba sogoir geus tinggalkeun ku sia nu kabair tinggalkeun nu sogoir urang nuturkeun eta bakal khariqun lil adat naon sababna sebab beda jeung kitab fikih ku eta bae ge geus beda urang bakalna geus beda bakalna tah ku eta bae ge heulanan encan nae ka ditu lantaran naon lantaran pugu jalurna batur mah nyebutkeun kabair teh nu tadi teh ya ieu mah macem-macem kabair sogoir teh macem-macem geus urang bakal beda jasa jeung batur dina tingkah-tingkah urang padahal urang teh can sakumaha kakarake datang ka sogoir jeung kabair jeung sogoir lantaran make doktrin kabair jeung sogoir tas sakieu kabair tas sakieu sogoir ku ngalaksanakeun eta bage urang geus kadele beda ge bakalna jeung batur